sadayana dulur-dulur. Mujo euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngebega. Erek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Tiba heula. Ayaku genah. Ayaku kena Berlin. Aya jeung patokan mah kitu dah. Ari jadi sorenan ieu kena we. Heeh. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Kantenan. Tah, nu matak ulah boga pemajikan kanu ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh kata-kata sinan sorana ngeuna atuh geura sok sakali deui gumelar di pawangan tak gini heeh ulah rikman gadah nyieun kesayan di dunia urang barang
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua mempenghirup teh. Kumpul euy. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan teh kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini.
Aisinena hayang make nunung Aisinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang model sorakna ulah ngageblek kitu menyat jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mun ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kaharep tah sorakna kitu tuluy patina teh kauleun pan beda si sok maneh out hahaha pati ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin ampun duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh oh sok tong ngambek goblok atuh sia teh
Ya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Saya tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater gini mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Ya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dageus tengah peuting ieu teh. Coba. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi, gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalagur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng, ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba teh gareng eta teh naon mun dirangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh.
Bade bantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira na ta urang? Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaran jatuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung. Sok atuh minta kode deui we ti mana lemur teh.
Pan Bandung telega di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ingat aku lagu dewa tuh. Boronong. Oh Majalaya. Oh, bener. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon da loba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya, jalak. Kabas nama walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur kutu tutut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing lain manuk gajah papaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas sia kataripu ku aing. Oh, alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jempling. Sakit cara. Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kena beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tau siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Geunaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu.
coba data disada nah saya teh sorat teh gede-gede teuing pajar gede jadi si budak rombongan di mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna naker si eta geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeug doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka dijeungjeurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngigel naon itu papatong ini gede sugan aing ngigel sia teh kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy lain goong teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh sing kadang ngaji baraga aduh leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi
Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sia susah tuh nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat lobang ngarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Ta urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan. Ari lapar. Juh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawah teu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Ada haram. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat.
nu aja trik yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluh luka teuing asukeun aing manggih suung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sih jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia siksa nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebutuhan agar waras siksa paham bura ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia ada cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor si teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah
Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon ngarasana teh jabrig meureun kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya kalereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah nya tanyakeun ngaranna saha kakasih teh sing ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun si teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh saya ditanya geng rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh tah ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir
Ya, Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Ohnya alah Siksa maneh pegawai teu boga. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon Sarua Islam, ai rukun Islam 7. ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh Balikna make kapal. Narek lempang titu, paeh atuh meureun ti lalap di laut oge. tapi aduh Gusti pet maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya Tauhid cenah. bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto Aing mah lain geus pake tau deui geus nganyang ka lioban. paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 Naon? rukun Islam teh Tong ngaluwihan dengan 177 na. oh da geuning da 5 geuning asli mah tapi dileuwihan ku maneh jadi bener oge teh Jadi bener oge. Ta ieu jelema lumpuh Yuni nya ge ieu. Iya. Anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. aduh bener oi iya Ai ka 8 cik sileing naon? dahar pet sabab lamun orang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang Salapan naon nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro. tapi eta aduh ampun Aduh. 10 naon sare. Sok narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. tapnya ku kitu nama ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae. tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh Kaja kereta karti cenah. 12 Naon? jeung ngising nah hadek dahar wae Enggak goblok ya. Aduh, ampun. Naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh ya lain.
aing tengenah naon pamadegan aing sia dilewihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu weh sok sia tak alah anjir weh luar biasa dekat siri eta gerakan euy tah tak ya anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atau gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehane kamana we karan sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh weh hai abdi ya tuh weh wah ini atuh aduh ngeuna euy deng deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah what up ya kudu wait ya up anjir what ya aduh what up aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up tak ya wah ya tak ya iya aduh
Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu beratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, da teh mah aneh aja. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh tuh itu satria? Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangka kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tuh itu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh panca braja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing panca braja cebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh heueuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngambek aing molot sok ngambek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy
lainnya wara deui teh nyaan ya. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadol-ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we presa kitu. Oh aya hampura mah teu nyatena naon. Wah teu cios deui wae. Otakna si eta kabina-binanya euy. Hese dipake ngalah duit ampun. Hese dibawa dari barat. Tong hampura atuh moal prak mun belegu. Oh tengah hampura henteu. Nyaan sia ngajak gelut teh ka aing. Paduli sa bapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sa bapana mah. Ada moal neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek panca braja. Kilat bajra deuleu. Nya sia teh rasakeun sia kunajar. Kilat bajra. Ya. Allah. Tangke sileung mah cing leuwih ti aing. Wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra. Waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh panca brajanya panca braja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Da malah ngagoler. Aduh. Kekerepengan da malah. Sing tiga. Dong nyeun pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otakna. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra. Deuleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca braja. Panca braja, panca braja, panca braja. Panca braja. Woi, panca braja. Walah, panca braja. Sia. Beda-beda teuing sia teh goblok. Ngerakeun tina taku ka aing teh. Geus sana. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.